Danas teh kamar. Aku si akang gitu di alanya. Saeueuh ningan. Aneh ke naon? Akang. Ah. Ieu danas di ala lain. Tuh, ingat tuh kayak ngadan segala. Pira ku geuning make kudu eueuh eta anu ngala. Tuh, ingat Coba tuh. tempopan kamari teh cik geus asap. Oh. Ah, kumaha nih buah meureun? Paribasangan memutar balikan fakta pan ge ku akang ieu mah. Aing mah karaka dieu make memutarkan balik fakta sama dieu. Nah, geus kusaha pan nu nyahona ge Kenapa akang sih jeung abi? kamu di dalam pikiran kamu itu ada apa sih? Saya mah pusing memikirkan kamu teh selalu Lain ada apa menyalahkan ieu saya. Ya anu mado ge meureun sia teh. Nah saha atuh? Pada loba jelema teh anu liwat ka dieu. Apa cek abi ge ti kamari Mana ala? nuding mah ka aing teh itu Cek abi ge ti kamari Kang ala akang mah teu ngawaro jadi we kieu. Menyaho mah atuh meureun di ala. Pan ti kamari cek engge ala. Padahal lain ala atuh kumaha. Pan abi mah teu mau bedaug ku akang. Ala teh kudu ku bedaug piteskeun. Teu bisa atuh ai babari mah lain ku akang ala kamari. Urang mah teu nyaho danas nu ieu, aing teu nyaho Ya di atuh neanganana danas nu mana? di kebon. Balik atuh ai kitu mah Pakde teu ku Tudang maling. tuding we maneh mah. Lain tudang tuding bisi ieu mah. Pan meureun ari bisi akang poho kitu we dibawa ka imah. Lieur aing mah mikiran maneh mah kitu wae. Kana oyuk ku di poho segala rupa teh. Ari nu itu asak di kebon. Tidak angku urang. Nya da sia mana yang marang akan sorangan. Ari aing sok tara inget ke pamajikan. Kana leutik sagede kieu danas mah. Sakumaha gede, sakumaha. Gede keneh barang nu maneh nyangkut. Sia teh akan teh ceureuh maneh mah. Mencek Abigail ai kadaharan teh atuh suka senang bersama ieu mah ai Ada leutik mah senang Ari bersama mah. bersama ari sukana mung. Kagok atuh da saeutik. Gede da urang ge nyaho kamari saha anu nempoanana Kang ala. Ting aing lieur kemana Masuk kitu. Tega Licik nya eta boga salaki barang daang sorangan teh licik sorangan akang mah ti baheula lagi ngan kitu we ka abi teh barang daang sorangan licik awas mun aya di kadaangan mun bere sia.